Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wargi sadayana eh dina YouTube dina channel Edman Dina Mara anu parente siap-siap tang tos wadi bade ngadaungkeun dongeng Sundanya. Dina judul nyata si kulup karangan Kilik Satya. Tadi dan dia wargi nyata bagian nu ke-58 wargi. Kumaha wargi sadina daramang deketnya pemegi bayi sera rehatnya. Sehat jasmanina, sehat rohanina digambilkeun rezekina. Oge ditebihkeun balaina aya dina lindungan atanapi panang tayungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Eta pisan dipihara musim goreng siang kalian nungi. Bener warginya santan Mang Dina rada ngirung gitu sabari. Nyenaran karesanu jupu gitu ya wargi. Tah wargi bangga urang kawitan bae atuh. Carios si kulub bagian anu ke-57 dinten kamari nyarioskeun arita urang Cikau nuju rame ngepung bangsat. Nyata nasi keke teh ya. Nu dipiwarangku Aji Barkum piwarang nepangan ian nya wargi. Tah kumaha lajengna ieu carita mangga jeung ngadengkeun tanggetang landung pang beberahman. Wargi jar masa lembur Cikau teh harita kageingkeun kabeh. Lantaran jelema teh ting jorowok patarik-tarik. Ditambah ku sora anjing mani manting, ronda pating gero, pang tarikna ijan lumpat bari gogorowokan. Bangsat, bangsat udag euy udag. Cenah. Kokol harita ditapolan dititirkeun. Nambahan kaweur ka si keke. Anu harita lumpat ti babaranting. Bujur rempodan sieun digegel ku anjing anu terus ngudag ka manehna. Jeleng-jeleng si keke lumpat bari luluncatan. Borobot harita ngarumpak pager anu geus bobo. Atuh mani tanggara harita anu ngudag teh. Gero ting jorowok silibejaan burber anu ngudag muruka tempat anu ngaborobot teh. Pegat ti kaler teh euy pegat tah bisi lolos ka sawah tah. Kitu cenah ceuk satar anu harita geus milu ngudag. Semala Astam jeung Parid oge turun ti imah mantuan ngudag bangsat. Batre ting barasat anu lumpat pating berengbeng sora pangger ting borobot jeleng gujumor anu labuh ka balong. Kucuprak lumpat dina cai. Tolong cenah. Dibisaeun hanjat lantaran leueur teh wargi. Tapi eueuh nu malire da batur oge geus jarawuh deui. Taina kocapkeun si keke atuh mani geus teu puguh rarasaan. Lantaran anjing terus ngudag atuh jeung tadi oge jadi rea deui eta anjing teh. Ting gurubas kencaeun aya nu gogorobasan jegug gigireun. Enyap si keke harita ngalenyap. Jantung ratu gesang tiis mani nyerolok. Tobat Gusti, aduh. Ayeuna meureun modar teh ya aduh sedih. Mun modar dihakan anjing teh ampun Gusti ampun. Ceuk si keke ngomong sorangan. Jeleng-jeleng luncat satakar kembek ari anjing beuki deukeut bae. Jegug asa deukeut lenyap hati lumenyap. Tuun harita ngadadak leuleus. Kasimak sora anjing anu kandaruan teh. Kurupruk si keke teh rubuh wargi. Jadi geus teu bisa hudang deui. Awak ngadeg-deg. Gesang nyerolok. Jilek malik ari breh anu bonconong herang papasangan. Mata anjing maniting burilak mata kasim. Si kadi itu si anjing. Kunaon sia teh ngadon ngagogogan aing. Halik nyingkas ya. Cek si keke ngusir anjing. Tapi da meureun teu ngartieun anjing teh. Kala beuki tarik ngagogogna. Tapi eueuh ari nu ngegel mah ukur muih bari ngagogogan ngan rek nyantok wae ampirkeun. Si keke soak wargi. Diriung ku opat anjing anu sorana asa beuki handaruan bae matak soak. Geus teu ngaharepkeun kana salamet. Si keke ngajoprak teu empes-empes. Jadi manehna pasrah kana naon-naon anu bakal tumiba jigana ari kudu paeh ku anjing mah manehna pasrah. Barasat baterai guru buas ke jeleng enu datang.
berai-berai cahaya baterai nyaangan awak si keke. Nyatan anu digogog anjing teh kawas bagong mogok bae. Hoi batur-batur di dia ya, di dia. Satar harita anu pangheulana datang. Rob anu sejen daratang, ronda anu tilu geus kaumpul ditambah ku anu sejenna teh wargi. Anjing harita disingkahkeun, tapi masih kene ngagogog patarik-tarik. Geuning jangsa tar geus ka dieu. Kebeneran kumahakeun ieu teh yeuh, mangga nyangakeun lah. Terus kieu mamang mal bibilueun Itu cenah harita ceuk Mang Salam. Anu sarta bari ngareret ka Satar. Bari saheula, sa ieu mang keluk teh saha ieu? Ceuk Satar. Ijan jeung Hardi pagilah dongko, Mang Salam ngabatrean, adu begi sidik ana beri Satar ngarenjag, lantaran apal pisan ka si keke. Atena oge atoh jeung atoh bae nu aya, heran oge aya na si keke bet aya di dinya peuting-peuting. Geuning si keke eta mah kabeneran ting euy. Bawa ka imah kuring sok gotong kade ngamuk. Ceuk Satar harita bungaheun. Boro-boro ngamuk awakna geuleuh kieu modar bawa. Ceuk Ian bari ngusap dada si keke mun kongang mah hayang neke manehna teh. Regeyeung si keke wargi digotong kuduaan harita teh. Dibawa ka imah Satar ger jelema sura. Lantaran geus hasil nangkep bangsa. Anjing ting beden ting harereng harita jeung baturna terus pada ngagebah tungtung nama anjing teh pating laleos. Bering jelema salembur nuturkeun anu ngagotong si keke alus milik jadi si keke teh wargi henteu diroweg ku anjing jeung teu kungsi meunang pandeungeul sabab barang kapanggih ku Satar geus kapaehan si keke teh. Atuh Ian oge milu nuturkeun atena riwas lantaran nenjo si keke anu dibawa ku ronda. Atena bingung kumaha hubunganana jeung melangsok sieun matak bocor usia. Aduh cilaka si keke kalah beunang ku musuh ieu. Kumaha ieu? Ceuk teh Ian bari garo-garo teu ateul, pikirna bingung bisi matak goreng balukarna. Tekung silila wargi rombongan teh harita geus tepi ka hareupeun imah Satar. Busi keke dibawa harita ka tepas. Digolerkeun dina palupuh, rog jelema teh ngaronom ka si keke. Pada hayang nempo kana warugana bisi cilaka ku anjing. Pakaianana mah memang kalotor harita teh. Tapi eueuh tatu aya ge uruti kait kana pager, baren bitisna jeung getihna baloboran. Alah, cokorna ge barorotan getih ya. Lain digegel anjing gitu. Ming harita nunjukana suku si keke. Wah, lain ti pagut kana pager paling geta mah. Tapak siung anjing moal kitu atuh. Tembala laki nu geus kolot. Punten dulur-dulur, ulah loba ting nu ka jero nya. Wayahna di luar. Kaur loba ting di jero mah jadi kaur. Ceuk Satar ka balarea. Nu pada hayang ka jero, hayang nenjo si keke ti kadeuketan. Sok, tarurun atuh. Anu teu penting mah. Ceuk Pak RT milu nyarita. Nurut jelema teh jadi anu teu bisa nguruskeun jeung anu rumasa teu boga urusan leuwih halus tarurun. Ngan ari londa mah tiluanana ge aya di jero. Ditambah ku Satar jeung Iming. Astam parid oge di jero ditambah ku RT. Harita anu lobana teh ngagimbung di buruan. Bari recok harita ngaromong nyaritakeun pangalaman anak masing-masing. Sedengkeun si keke ngajoprak teu empes-empes. Jadi kapaehan keneh. Nuhun Mang Salam kitu di ka Ijan jeung ka Hardi. Salaku ronda geus bisa ngajalankeun kewajiban kalayan hade. Kitu deui ka para saderek dulur-dulur kadang warga lembur Cikau. Anu geus kontan ngabantu ka ronda nya dina ngamankeun lembur urang. Lainna urang padiksa.
saha ieu jelema teh nu sabenerna. Jeung naon pangna waya kieu los-los ka dieu. Urang pada ngabandungan lah. Beuring geus apal ieu kana rupana jeung tangtunganana. Ieu teh si Keke bujangna Haji Barkum teh ieu. Urang lembur pitung teh. Tapi kuring teh nyaho kana tujuanana ieu. Cik Mang Satar ngamimitian nyarita. Punten wargi ieu. Tapi kumaha da geus teu sadar Kang? Cek RT harita ka Satar. Gampang, ieu mah bisa diubaran. Sebab teu sadarna lain balukar tina paneungeul, tapi bakat kusieun digegel anjing ieu mah. Pencet urat mati najan. Satar nitah ka Ijan. Ijan ngagugu cecekolan si Keke dipencet satadikna. Geus teu make kira-kira deui. Sakarepna weda campur keheul ongkoh. Barang dipencet gurubug eta. Si Keke teh ngagudubug. Oreja tudang. Cek dicekal pepeuteuyana ku Hardi jeung Mang Salam. Ngajedog sia rek ka mana? Teu geus katangkep sia teh ayeuna mah. Ceuk Hardi bari mureleng. Si Keke ngulapes napasna ngahegat. Punten ngahegak panonna beureum. Jadi manehna geus teu buguh rasa. Ret kakenca ret kakatuhu dalembutanana can kumpul. Tah, geuning geus sadar ieu. Keun. Sina kumpul heula lembutanana. Wah, da moal burung geus eling, ieu mah ngajoprak sote api-api. Bakatku geus teu kuat lumpat. Ceuk Hardi. Hei Keke ngomong sia. Di mana ieu teh ha? Satar nanya ka si Keke, nu masih kene palahak polohok heraneun wargi. Sabab manehna geus aya di jero imah sarta pada ngariung ku jelema loba. Ku dipencet di sugan ngarang ngomong yeuh. Ceuk Ijan ragamang kana punduk si Keke. Jeletot jocok satadikna. Koceak si Keke teh ngajerit samarukna rek dicekek. Aduh ampun aduh. Uring minta ampun aduh minta hirup. Aduh. Pokna cenah bari muringis nahan ka nyeri. Geuning bisa ngomong euy. Jawab sia. Ceuk Ijan. Keke, maneh moal dipaehan ku kami euy. Tapi aya syaratna. Lamun syarat eta dicumponan, umur maneh bisa panjang euy. Tapi lamun syarat teu bisa kacumponan, kapaksa kami bakal megatkeun nyawa maneh ngarti. Ceuk Satar nyingsieunan ka si Keke. Anu geus reuwas jeung soak. Pangharepanana geus ipis. Atuh bugu beuki ngalepar bae. Beungeutna sepak jiga mayit ja jantungna ratug. Mangga naon syaratna. Ngomongna harita pegat-pegat panonna kekericeuman. Jawab sakabeh pertanyaan kami kalayan jujur. Nya, ulah coba-coba ngabohong. Sabab kabeh bakal dibuktikan ku kami. Lamun omongan si lain buktina, pegat meheung sia ngarti. Kitu cenah Ceuk Satar molotot. Ngartos. Rek naon si lain ngulampeng di Cikau tengah peuting ha. Bade nepangan jang Ian. Tembal si Keke jujur. Na eueuh waktu ari ti beurang, ha? Naon sababna make tengah peuting? Na teu tengah poe. Satar nanya bari mencrong. Aka kaleresan we. Kaleresan poekeun. Jawaban maneh teu kaharti. Kami curiga, jawab nu jujur. Ceuk Satar bari molotot, hatina teu bisa dipaling, beda wae karasana. Yen omongan si Keke teh teu jujur. Atuh ngarenjag si Keke teh. Hatina jadi bingung. Kudu kumaha atuh nerangkeunana da heueuh rumasa manehna teh teu jujur apan. Si Keke jadi ngahuleng harita wargi. Manehna teu wani ngomong. Breh kacipta kaayaan di imah Haji Barkum. Malah mangkadenge deui papatah ti Haji Barkum yen manehna kudu ati-ati. Dulu bisa mawadiri jeung Rusiah ulah nepikeun kabocor. Wargi masih ngadongkeun dongeng Sunda dina
YouTube dina channel @Mangdina Marah. Kawargi anu nuju ngadangkeun ieu dongeng bau istri pameget nu anu sepuhna nya anu tebih nu caketna wargi. Abdi nuju ngadangkeun ka sadayana sok istri atau nabi pamegetnya anu resep kana dongeng Sunda ieu. Nuju ngadangkeun tang landung Bang Brahmana oge ulah ila wargi atuh subscribe-na bunyi lonceng like and share na oge diantos pisan warginya. Atur nuhun ka wargi sadaya nu parantos subscribe sareng sajabina anu teu acan diantos pisan wargi. Atur nuhun. Bang wargi urang lajengkeun deui nya. Ieu carios si jago teluh teh nya wargi. Jago teluh bagian anu ka-52. Jadi jeung ngadangkeun dikeun kareng sana. Ayeuna harita wargi beda pisan jeung rencana. Cana naon geus katangkap ku musuh. Keke, kunaon kala ngahulang? Ai jawab bisa. Satar nyentak. Sarasna sieun upami siang mah. Aneh pisan. Batur mah sieun teh mun leumpang peuting. Si lain mah sabalikna. Ieu hiji ciri yen maneh jelema teu waras. Coba jawab nu jujur. Ari beurang sieun kunaon ha? Sieun ku hayam atawa sieun ku entong? Nu ngariung harita ting sarenge. Ngadenge ian anu ngabandungan di luar harita. Beden? Ian mah anu ngabandungan di luar harita ngageter hatena. Jadi ngageremet hayang nulungan si Keke. Tapi tanpa daya eueuh kawani. Ampun sanes sieun ku hayam ceuk si Keke deui. Sieun kunaon? Sieun papanggih sareng jelema. Ari maneh lain jelema. Pantes teuing setan meureun maneh mah sia. Uleung si Keke ngahulang, bingung deui bae. Ngajawab kitu salah, ngajawab kieu salah. Atena tetep manehna hayang nyimbutan Rusia Haji Barkum. Lain bela ka Haji Barkum, tapi lamun manehna ngabocorkeun Rusiana, manehna nu bakal ditelasan ku Haji Barkum. Mangkani Haji Barkum teh boga teluh. Mun maehan teu kudu tepung jeung jenisna, diala ti kajauhan ge bisa. Oke? Yo, ku kami aya kaharti. Hiji jelema lamun liar peuting, bari jeung sieun ku jelema deui, tetela lain jelema bener. Lain teu bener jelemana, tapi ngaco laku lampah jeung tekadna. Nya. Ayeuna kami geus bisa nagu. Yen lampah maneh teh teu bener euy. Ngarugikeun ka balarea. Nya. Ngabahayakeun ka umum. Jadi kami geus bisa neguh yen maneh terek niat jahat. Awas ulah salah di ngajawab ieu. Sabab bisa megatkeun nyawa sia. Naon tujuan sia nu sabenerna ha? Rek naon hubungan si Ian dina kaayaan penting kieu? Hai jawab ayeuna. Kitu ceuk satar harita beuki ambekeun. Malah nu sejen oge harita saruba keuleun. Jengkel ka si Keke teh. Asta manika karot. Paridnya kitu keneh. Da geus nyaraho si Keke teh bujangna Haji Barkum musuh kabuyutan maranehna. Ampun Kang. Abdi teh wantu nerangkeun. Ampun sieun abdi teh. Sieun Kang. Ulah waka nanya ka abdi. Henteu urat nyanggemkeunana. Jawab si Keke bari ceurik pikawatireun lantaran dina hatena numpuk rasa tanggung jawab. Bari jeung ngabahayakeun kana dirina deui. Teu naon kami moal maksa kana teu suka. Ngan wayahna sia moal bisa balik dikerem di dieu ku kami. Bageus. Teu kudu ngomong ari mung mah. Tapi lamun maneh paragat nyawa ulah nyalahkeun ka kami. Kitu ceuk satar mungkas papariksaanana. Wargi sakur anu nyaksian harita gogodeg. Sangkaanana geus rupa-rupa ngan eueuh nu nyangka bener, kabeh ge nyangka jahat ka si Keke teh.
Dabongan ngulang perang peuting bari jeung teu terus terang dina waktu dipariksana. Harita iya nu milu ka sesedek jeung nu loba lalaunan mundur di barung ku Ratu Jajantung. Hatena pating sareblak loba kasieun loba kapaur. Maksudna rek bali ka imahna teu hayang nyaksian si keke anu keur dipariksa bisi aya rambat kamale ka manehna. Tapi barang bijil kanu lowong aya nu nanya, "Hei, rek ka mana maneh ian? Urusan can beres ulah kabalik sia. Ka jero anggur mah. Kudu milu tanggung jawab ulangan hayang sanangna bae sia." Ceuk hiji lalaki harita anu ngabedega nulak cangkeng. Panonna molotot ka ian. Nyapugu wargi ian teh reuwaseun. Di jantungna beuki ratu. Beungeutna nyiak panas. Hatena pating sareblak sarta teu nembalan deui. Kalakah ajengjen bae bakat ku bingung pok lalaki nu tadi ngomong deui. "Hayu ka jero, lain kalakah rek balik maneh mah. Hayu ka jero atuh." Kakarita nyekal peupeutian ian, setengah digusur ku manehna dibawa ka tepas. Adu teu lila oge jeung teu bisa baha ian teh. Namun barontak malah bakal dicuriga ku salerea. Bus harita wargi ka tepas. Pok lalaki nu ngajajabkeun ngomong, "Kang Satar tah si ian pariksa. Manehna rek kabur tah jiga nu sieun katohyan. Ulah diantep bahaya ieu." Kitu ceuk eta lalaki. Terus nyurungkeun ian sina ka jero. Sarea ngaliuk Satar ge sieuneun asa dielingan. Punten, Satar oge atoheun wargi asa dielingan. Syukur joy. Jab sina ka dieu si ian teh. Kitu cenah ceuk Satar harita. Anu sajen wargi harita ngareret ka ian anu karak bus ka tepas. Satagek diuk bari jeung samar polah teu bungu rasa. Pikiranana harita kumaha yang kamana mending. Awakna aya di tepas, pikiranana aya di imah manehna. "Ian, cik tenjo kumane saha eta euy?" Iming nunjuk ka Parid anu diuk ngarendeng jeung Astam. Atuh ian mani ngajenghok teu buru-buru ngajawab. Tapi kalah mencerong ka Parid bangun da percaya. Panonna harita kakeureuceuman jiga nu serab. Ari Parid cicing bae teu loba carita. Keun urusan eta mangke kela. Loba kene waktu. Ayeuna urang ngalawungkeun si keke jeung ian. Coba ka dieu nanjona ian. Cik ari maneh wawuh ka si keke. Cik Satar bari nunjuk ka si keke anu ngaluk tungkul bangun sieun. Wawuh Kang, wawuh. Tembal ian ada gugup. Syukur ari wawuh mah euy. Taina jawab pertanyaan dewek ya. Boga urusan naon jeung si keke? Narek ngajual sawah deui. Satar nyelok. Panonna mencerong. Henteu Kang, teu. Maksud teu aya jangjina naon Kang. Teu aya. Malah mah teu nyangka satengah buuk yen bakal papanggih jeung si keke. Cik ian harita kekepehan ngaku nama teu boga urusan naon cenah jeung si keke. Wah, tong loba ekol euy. Da deweke geus nyaho antara maneh jeung si keket aya urusan anu kacida pentingna. Ya. Malah bisi maneh henteu nyaho. Sabaraha taun ka tukang si keke kungsi katangkep ku dewek. Manehna mamawa surat perjanjian ngeunaan jual beli sawah teh. Warga harita ian ngeluk tungkul. Teu bisa nolak dikitukeun teh. Lantaran manehna geus ngamaklum yen si keke jeung Haji Barkum teh talajakna teu kanyahoan ku Satar sabatur-batur. Punten talajakna geus kanyahoan ku Satar jeung sabatur-baturna. Cik menta saran ti Mang Salam atawa ti Iming atau ti sawe lah.
kumaha carana ieu? Kagok asong mending ayeuna wae kitu. Satar ulah treret ka baturna utamana anu ngariung harita ditepas. Ulah ngamenyah-menyah waktu Kang. Bereskeun ayeuna sakalian. Mempengariung dingkengke mah bisa aya nu kabur salah saurang. Bakal hese deui ngurusna. Cuk iming harita tandes pisan. Ari mangge satuju sabenerna mah ieu teh teu kudu dingkengke lah Mang. Rengsekeun ayeuna malahan mah ngara kasaksian ku balarea ungko. Cuk Mang Salam harita bari papeta. Ian ngahuleung manehna. Teu ngartieun kana omongan Satar jeung kanca-kancana. Sedengkeun si Keke beuki hariwang. Sok sieun ayeuna naon anu matak ngadugikeun kana dirina. Heug syukur ari kitu mah. Nah, kuring satuju lamun ieu pasoalan dibaladah ti ayeuna. Ngan samemena aya manat ka sadadea, mun sakira teu bisa milu mereskeun jeung teu wani tanggung jawab teu meunang aya nu pipilueun nya. Kade ieu. Sing sanu pipilueun bari jeung ngariweuhkeun bakal dianggap ngacoukeun. Kitu cenah Cik Satar ditujukeun harita ka balarea. Utama nama anu teh nyahun kana seluk-belukna teh. Aya naon atuh ieu teh Kang Satar? Ceuk Ian api-api teh nyaho. Aya urusan. Urusan nu kacida pentingna. Khusus keur anjeun oge, khusus keur maneh Keke. Tah anu duaan teh jalma penting. Ieu Jang Parid, putra Nyi Idah almarhum alias putra Otang jenatna. Ari ieu Astam ngaranna, adina Nyi Idah dulur patuturun sirah anu masih keneh kuat pertalianana jeung urusan harta banda nu ditinggalkeun ku Idah. Cuk Satar bari nunjuk ka Padi jeung Astam. Maksudna ngabejaan ka Ian, yen di imahna geus aya 2 ahli waris anu sah, anu boga hak kana harta ditinggal Idah teh. Nyapuguh atuh mani ngajenghok Ian teh. Jantungna ratug, hatina jadi sumeblak, komo ari nenjo Astam. Diukna ngadadak asa teu napak deh. Jadi sabab asa boga dosa manehna teh. Jeung rumasa deh, banda nu dikekeuweuk ku manehna teh harta milik Astam deh. Taina kieu. Rek nanya ka Jang Parid jeung ka Astam ieu. Naha teu kabotan pami direngsekeun di dieu we ieu. Cuk Satar nanya kanu duaan. Wa, abdi teh bingah ditepangkeun sareng Ian katut si Keke. Anu memang keur diteangan ku abdi. Tapi ari urusan balitungan mah asana teh kararagok ayeuna mah. Kumaha umbuami enjing we pasti siang atuh. Cik Parid dari bangun asa-asa. Malah Astam ge saanyana mah teu puguheun loba teuing lalajo. Nyamanga ari kitu kapala Ujang mah. Kumaha pamadegan Astam? Sami Kang, enjing we. Tembal Astam. Kumaha talamun si Ian jeung si Keke kabur? Gampil kereme atuh ari sieun kabur mah. Ceuk Astam harita teh tandes nakar manehna. Tah, kitu geuning euy. Kitu Ian. Kapaksa urusan teh moal ayeuna sabab Jang Parid jeung Jang Astam kacida wijaksanana. Ngarasakeun kana kaayaan hate maneh. Nya. Ngajenan ka sama manusia nu teu aya niat ngawiwirang ka hiji jalma. Tak kulantaran kitu mun maneh bener-bener boga rasa tanggung jawab isukan ulah ka mamananya. Kami jeung Jang Astam kadut Jang Parid rek datang ka imah maneh. Lamun eueuh di imah ulah sambatkan yaya. Serta ulah nyalahkeun sasaha. Mun imah jeung sakabeh harta nu aya ieu dijamal ku kami kaharti. Cuk Satar bari mencerong ka Ian malah waktosna wargi sadayana henteu nyekapan. Rupina dicekapkeun dugikeun ka dieu we heula wargi.
dongeng Sunda dina judul Ngadu Telu nya wargi karangan Kiliksa dinten ieu bagian anu ka-52. Begituna wargi istri bobo mangget anu sepuna sok sanaos ieu mangrupikeun dongeng wargi. Pamugi bae sing tiasa ngajantenkeun landung pangbeberahmana tanapi landung nyalayakeun manah. Wilujeng paturai wargi insyaallah atuh carios ngadu telu bagian nu ka-53 enjing dina waktu anu sami urang lajengkeun deui. Mandina marang ngaturkeun nuhun ku paratosanana wilujeng paturai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.